hese atuh kajen kukumaha ge endeka Allah kudu aya ilmuwan sarua birokrasi ge urang dek ngadirikeun perusahaan lamun urang eueuh ilmuwan atuh kandas kajen kukumaha ge urang dek Allah eueuh ilmuwan atuh salah kajen kukumaha ge tetep bae kudu make ilmu okos ki Junaidil Baghdadi ngayakeun pengajian lambat laun ribuan begitu ribuan gubernur raja milu ngaji begitu milu ngaji langsung kan gubernur nawaran kaki Junaid Yai kula geus jadi murid kiai ya alhamdulillah kulantaran kula ieu gubernur di dieu kula kan jadi murid kiai maka kula ndek menawarkan jasa butuh naon kiai bantuan tikula keur meujeuhna ngajabat Ki Junaidil Baghdadi mah tungkul we kieu barang tanggah teh kula mah kieu bae Bapak Gubernur harap supaya libur ngajina ulah ngaji kaget gubernur mama kitu kasinggung ku bahas henteu kitu keheul ka kula henteu kula mah ngajak ka Allah henteu kasinggung teu keheul tapi kok kula tita ulah ngaji ulah bae heulanan lah henteu kula mah hayang jelas bisa ulah ngaji kumaha ieu maksudna ulah ngaji sebab Bapak Gubernur ngarobahkeun hate kaula kamari ieu kula ngaji lillahi ta'ala ngajak manusia dek diajak ka Allah resep teu resep pokona dek di ka Allah keun kasinggung teu kasinggung dek di ka Allah keun urusan kasinggung jeung teu resep urusan pribadi tapi ketika gubernur nawaran ngagelok hate kaula ketika ditawaran ku gubernur hayang naon jeung kebutuhan naon maraka cabang hate kula hayang ngabangun ieu hayang ngabangun itu waduh cak kula lamun aing ieu diteruskeun ngaji gubernur di hadapan aing anu cilakana batur mah datang ka kos kitu ngaji disebabna aya ilmuwan coba tawaran kaki Budoli Kaki Budoli atuh aing atuh tawaran proposal geus ka ditu ieu tah wali mah kos kitu aya nu nawaran robah hate aing cilaka aing kamari aing ngajak ka Allah wari berarti aing geus hayang ka sia hayang ngahormat aing ka sia kajen teh diajian ku sia aing daripada cilaka aing di akhirat wali aya naonan ilmu hilim hikmah jeung marifat Masya Allah aing teu bisa hiber gara-gara gubernur ngaji aing teu bisa hiber gara-gara raja ngaji daripada aing teu bisa hiber kajen teu ngaji gubernur ka aing jeung teuing aing mah urusan kanaraka jana boh kejem amat gitulah para wali Allah Masya Allah karim nah ialah orang lamun nyaritakeun tentang asup ke alam eta duh indah jasa Kangjeng sakicep sebab lain di alam mulki aya di alam malakut ketika Kangjeng naik ka langit kahiji kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Adam naik ka langit kadua kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Yahya Isa naik ka langit katilu kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Yusuf naik ka langit kaopat kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Idris naik ka langit kalima Kangjeng Nabi Harun naik ka langit kagenep kapanggih jeung Kangjeng Nabi Musa naik ka langit katujuh kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salah nu mantak ternyata langit geus bae ku ahli tafsir wabah di tafsiran ternyata langit renggang antara langit kahiji jeung langit kadua jeung langit katilu sebab Kangjeng kapanggih jeung para nabi di langit-langit tertentu ya Allah ya Rabb tah urang ku hari Wesul Kurni ketika Kangjeng Nabi Mi'raj aya nu keur ayun-ayunan di handapeun Arasy naros Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril aya teh saha nu ayun-ayunan umat anjeun Muhammad saha ngaranna Wesul Kurni keur naon eta di dinya istirahat nama di dinya teh nikmat jasa istirahat ayun-ayunan di handapeun Aras ya Allah Ki Pudoli istirahat di Citra Ki Wahab istirahat di Puri Aji Pendi mah geus lain di Puri jeung lain di Citra deui nya mah geus lain deui di Keramat Tunggak nya mah ngan geus eueuh gua di Keramat Tunggak istirahat teh ya Allah ya Rabb
Masya Allah karim wali Allah ia istirahat tiada penaras gide Kangjeng Nabi hamba Allah diceritakan ku Kangjeng Nabi lamun geus aya di alam eta alam malakut komo lamun geus aya di alam jabarut geus saya cerita kuda Kangjeng diantar ku malaikat Jibril datang ke alam malakut ketika dek ke alam jabarut malaikat Jibril teu sanggupeun dititah milu ayo Jibril tadi babarengan teu bisa lain wilayah emang aya wilayah kula mah alam malakut ketika naik ke alam jabarut lain wilayah kula henteu saya tiba oh Muhammad lamun kaula naik ke alam jabarut geseng awak kaula beuh horeganan aya wilayahna sekda di Tangerang ka Bogor mah nya geus sarua bae hansip atuh di dieu nya ada sekda ge jadi sawilayah atuh kabeh ge nah malaikat Jibril teh sanggupeun ke alam jabarut tapi Kangjeng Nabi menaik ke alam jabarut Masya Allah usul ilallah